Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang kadulur-dulur sadayana uli lembur oke di kota. Simkuring nyuhunkeun ridona ka sadayana bade ngahariri. Mudah-mudahan ieu hariring sing janten pepeling khususna ka diri simkuring umumna keur balarea sajagat raya khususna ka anu ngartos kana bahasa Sunda oge anu paham kana bahasa Sunda. Teu hilap kasadayana dulur-dulur nu aya di Indonesia Raya. Mudah-mudahan ieu syariatna hariring sing janten pepeling khususna ka simkuring oge kasadayana. Sareng mudah-mudahan aya hikmah sareng barokahna geus urang rumingkang hirup di alam bumi. Oge mudah-mudahan janten sabab syariat urang salamet di dunia oge akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun sateu acana hapunten kasadayana salit ge teu aya maksad menyinggung dengan ieu kata-kata sairan kasaha wae nu di mana wae teu maksad salit menyinggung sareng ayeuna menyakiti hati jalmi nu di mana wae ayana. Mudah-mudahan syariatna ieu pepeling urang sing terus diaping ku Gusti Allah. Gusti Allah anu ngaping ngajaring ka urang siang jeung wengi. Oge mudah-mudahan dulur sadayana sing tiasa nguping, sing kersa nguping kana hariring simkuring. Nya ieu hariring simkuring dina waktu berjempang-jemping. Bismillahirrahmanirrahim. Seueur jalmi di jaman kiwari tos hilap kana purwadaksi maksiat beuki warani tos teu nurut hukum ti Gusti pemuda sareng pamuji teka kantun oge nyieun dosa beuki wani direncangan ku aki-aki nyieun dosa tos biasa dianggap tos teu dosa ninggal salat loba dihajat muka orat cenah hal biasa teu isinan ku putrana teu isinan ku incuna teu isin ku tatanggana komo deui ku nu kawasa seueur jalmi di jaman kiwari tos hilap kana purwadaksi maksiat beuki warani tos teu nurut hukum ti Gusti
isin ku Gusti Rabbi. Ya Allah, lindungi abdi hirup di zaman kiwari. Ya Allah, selamatkan abdi hirup di zaman kiwari. Serjami di zaman kiwari tos hilang karena purwadaksi maksiat bekiwarani tos tenurut hukum ti Gusti. Nyieun dosa tos biasa dianggap tos teu dosa. Ninggal salat lobani hajat muka ora cenah biasa. Serpisan gogodana hirup di zaman ayeuna maksiat tos beuki nyata perjinahan di mana-mana. Ya Allah, lindungi abdi hirup di zaman kiwari. Ya Allah, selamatkan abdi hirup di zaman kiwari. Seueur pisan gogodana hirup di zaman ayeuna maksiat tos beuki nyata perjinahan di mana-mana. Maksiat tos beuki nyata perjinahan di mana-mana. Ya Allah, lindungi abdi hirup di zaman kiwari. Ya Allah, selamatkan